Ai salat teh saur ulama mutan nabi, ai hartina ulama mutan nabi teh ulama nu leres-leres nyunah rasul. Ai salat teh aya 3 huruf. Naon wae teh? Shod, lam, ta. Ai shod teh sidqul qauli. Hartina bener ucapanana. Ngaran-ngaran nu bener ucapanana mun ngomong tara dibarengan ku bohong, tara wani ngurangan jeung ngaleuwihan kana perkara nu geus ditangtukeun. Pas tukang salat mah ngomongna. Tuh, Ai lamna kan? ailamna teh layinul qalbi. Naon hartosna? Artina leuleus hatena. Tuh ahli salat mah. Leuleus hatena. Ai leuleus hatena teh dina prak-prakanana sopan santun ramah tamah tawado. Kaituna tungtungna teu melengkung bekas nyalahan. Eta teh. Ai takna teh tarkul maasi, hartina teh geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun. Eta Tupina dijauhan komo maksiatna. bener.